Akhirna bilang Syari nyarita yen manuk anu sakit lobana teh taya nu kapilih nu milu sayembara ngamuk asa diulinkeun negara bilang Syari diburak-balik bilang Syari diseseret disedekeun tempat sayembara alus-alus manuk kiwari nelah pamanukan tempat nyedakeun putri bilang Syari kiwari jadi kampung padak ari kerajaan bilang Syari taya tapakna ngan karingaran kampung bilang Syari nurutkeun babad Sumedang sajaman jeung kerajaan Sumedang di basisir kaler Pulau Jawa teh aya kerajaan katelahna kerajaan Pamanukan jeung Ciasem. Nah,